ma'akas bika usaha matului anjeun lamun munur tina kasab jadi kafir jaba ulah sagala kersaning Allah teu melak sampe-sampe acan dipipir ari usum batur ngarabut sampe mahayang ari daunna mahayang ai melak paluput masing loba papelakan masing loba tatan ceban nami loba ala-alaen lamun nyesa loba bikeuneun teu sing loba tatan ceban papelakan cap sebeh diri serangan batur ngaladalahar kabeh boga amal teu karasa tecara jalma nu kedul gawena ukur ngahiul nempo anu babaturan hayang tungtungna sirik pidik kanu sejen das naon teh kedul sok pepelakan alah keun we sisi jalanan teu boga entana kapan make pot kaleng sok pelakan cengeng gitu pelakan bawang sing hayang boga taneuh kuring mah datang teh ka Manon Jaya teu boga taneuh sajengkal-jengkal acan kumaya nyewa nu batur tuker di cisitu meureun apaleun eta balomna juragan Haji Yusuf ku disimkeun teplokan ku leutak paragi melakan bawang jeung melakan eta melakan terong aya taneuh juragan Haji Une disuhunkeun tuluy gawe teh di pelakan cau di pelakan sampe taneuh lowong nu batur disuhunkeun rek ngiring melakan sawios dipaparokeun mangga jangan-jangan ai kersama melak tales melak subur loba dahareun nu matak kudu getol kasab ya ari kasab teh modalna ngukur tangtung nimang awak entong nempo deungeun-deungeun ulah pugu geus teu kabajuan teu kamodalan hayang dagang seperti si anu hayang kitu we bebeakan pangbolo-bolona ngajual taneuh jang modal dagang heuh parang pageuh dijual ari dagang teh aya untung aya naon aya rugi boloho mun taneuhna dipelakan nu kira-kira piduiteun pibatieun kalau taneuh dijual rek dipake modal dagang meureun bung bobolokot eta teh bulan eta mah dijual ge ka Mekah jak tadina ge niat neuneun jang teket tadina ge eta tadus binikmat cikene teh kuring teh moyan cek doktor kena moyan kena dibudugul pan era ngara raji itu dula liwat deuleu aing jeung Kopeh Parman si Ja'far Kopehna terapkeun ka dieu bari moyan neuleukeun barudak ai keur kitu jo ngomong anu nganteran cai jeung pisang jeung barudak ya cenah Pak wa sampe ulah dimubahan ta cenah aya budak eta cenah nu rek daekeun meuli karijung daek ngalama tinimang dibuat aya naros ka budak boga kene disiling plak sampe ka grup karte aya 2 ton deui mah aya cenah budak sia atuh sia mah dimubahan kana teu kabujeng ngalang-alang acan bakat berak bakat loba eta daek pepelakan komano nama komano kuring ya ai tangkal sampe ditilas ulah sok tuluy disabut cul tilas rambut cep kana urutna
tilah cabut cep karena urutnya ari nu harcau ulah sok dipiceun dapuranana entong tilah selingkungkeun karena dapuranana engke jadi gemuk cau deui urang boga teuneun ulai menulas rambut jongkenang kita boga ala-alaun ari ngalat talus kieu ceu ngalat talus sok-sok ala engke teh diurutna sok deui cep deui urang boga tunaeun jika mana mawa kastrol hakadeun sakeuring dibungking datang ka dieu duka eta jeruk can di deuleu duka buahan duka teu di mana jaya eta na barudak nu ngurusna teu apal capek kudu apal dunya kabeh ampun makasbika tuh sing getol kasab jadi sanajan salah Allah tetap orang kasab siki jeruk kuring mah tara dipiceun siki dukuh tara dipiceun siki rambutan tu balingbing anu loba tuh keur ngada balingbing pangirim di Jakarta yang ngeunah-ngeunah teuing mah balingbing teh sikina dikana amplop pututkeun tuluy di wadah tu ayeuna tak kabaling mun poe buahna siki begitu tah daek pepelakan daek tatanceban geuning ceuk kitab ge pok tah ma'akas bika sing daek kasab anjeun antari anjeun al kasibu anu ngasab wa huwa ta'ala Allah al-holiku nunyeun nu ngajadikeunana Allah urang mah cep kana pangeran nu ngajadikeunana mah hees urang mah hees ngakaran kumaha Allah manjangan daunna kumaha Allah kartos antal kasibu huwa Allah ta'ala holikun anu nyiptakeun jeung nunyeunna aya enteng tah hirup ti Allah ta'ala nya geus wasalisuk ari nu katiluna lalakon Kangjeng Abu Bakar Siddiq ya mending nadom heula kitu euy ame teh tanggal teuing nya sok nadom heula nen tukang tulis nyi tukang nulis anak kabeh anak eueuh duka keur naraon tu di ditu tuh bisa minggu anak kumpulan tu di masih Asep biasa aya meja hejo sagala biasa aya dapurna sagala wah hebat konferensi meureunna eta teh ngabadamikeun bab wakaf, bab komida, bab koperasi, bab pamurukan. Ayeuna teu sing kagoda geuning. Kadidari teh karumpulan. Deui geus karumpulan. Ngabadamikeun bab pesantren. Nyato we bapana mah. Geus siga kieu sabaraha teh gitulah. Sok tulis nenur. Taya ge milu bapak lancepna mah salakina mah milu ya. Karena kumpulan Bismillahirrahmanirrahim tulis nen wa maqalatu saniyatu makalah kedua Abu Bakar Siddiq nyaurkeun sajalma dirizkian ku pangeran ku 10 kadean kuring mah tara nuliskeun heula tapi teu bisa
Abu Bakar Siddiq nyaurkeun bedanya oh tulukeun tahun baru eta pasti disalametkeun kutan beda ya lagu teh eta pasti disalametkeun tina kabeh kabayaan eta pasti disalametkeun tina kabeh kabayaan jeung pasti ditaekeun darajatna muqarrabin jeung pasti ditaekeun darajatna muqarrabin ke jadi lagu kieu nya sok Rejeng pasti dijadikeun reng-rengan jalma muttaqin. Rejeng pasti podoi dijadikeun reng-rengan jalma muttaqin. Ku 10 kadean eta jalma bagja pisan. Ku 10 kadean eta jalma bagja pisan. Nyaji masito aya budak si Udin di dia intu Pikerta si Oji Udi di Cibuntu Gerang Salam wawun teu henteu wa cenah kami ini sudah sito teh apa ka Udina anak Kikerta Aing kerta raina mama boga anak Ki Udin boga anak Ki Udi tadi dia ada 40 poe cenah tatap wae di Paimaran Tegalena teh ke di Salasa ceng aya wa maneh ka dieu tadi ka ditu ka mana jaya ngomain erloji aya di ditu hiji anak siona di Cianjur papangih di maneh rek kakeum heeh kakaptenan mayorna ngaranna teh tuluykeun jang cik pok baca nu bieu awalua ke sudkun daimun Ari anu kahijina eta bener salawasna Ari anu kahijina eta bener salawasna dibarengan jeung hatena qanaat dina rizkina dibarengan jeung hatena qanaat dina rizkina
ari anu kaduana kalengitan urang ai pariji euy ai pari tengah ayanya jemut ari anu kaduana eta sobar nu sampurna dibarengan jeung syukurna dibarengan jeung syukurna syukur anu salawasna ari anu kaduana Bili tafsir tekagean ciriana Ibu Haji Dotah jadi tafsir teh waruya anu salam qolabul iman candina domkeun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala dina naon neng fa in tawallaw fa innallaha alimum bil mufsidin pa tuluy in lamun tawallaw ngabalalir jama-jama fainallah ta saestuna Allah alimun eta maha uninga bil mufsidina kajama-jama anu tukang ngaruksak nu gawe karuksakan baca bareng sok baca seorang deui rek dibaca tafsirna sing harus nur aradu marengkol ngabalieur anil iman tina iman payo jaji pasti ngabales Allah him kaeta jalma-jalma wapi dina kalu talam wat udhair nanan isim dohir painalloha mau di al-mudmar dina tempat isim domir fa'innahu alimun bil mufsidin. Terjemah surat Al-Imran ayat nomor 63. Tuluy lamun ngabalieur jalma-jalma tah saestuna Allah eta maha uninga kajama-jama nu tukang gawe karuksakan nen ayat ti langitna pangna diwang-wang ku in ge pibuktieun yen jalma teh ngadenge Quran moal nampak kabeh loba anu ting balalieur ti dituna teu aneh aya anu membangkang aya anu ngalawan aya anu api lain aya anu kumakarep ayat ti dituna da didawuhkeun ku Allah
pain tawalau lamun jama-jama nukang nongo ngabalir tina Quran, nukang nongo ngabalir tina iman, nukang nongo ngabalir tina Islam, acuh tacuh cek zaman ayeuna mah nyauntung sebet acuh tacuh. Tapi ayat tuluina anu leuwih pain tawalau megatan, pain tawalau ngahalangan, bence ngewa tepugu-pugu ngalakonan tekul ongkonya euy dengekeun lamun mane nempo aya jalma tawalau nukan nongong ngabalir tina iman, tong geger, tong kaget, tong susah, tong keheul, tong ewa keur paina loa alimun dakwalok kauninya ya urang mah nyaona teh sempet luarna. Alo mau dengan teh jeung batin-batina eta ngabalirna teh dohir batin, dohir wungkul, aya nu batin wungkul, alimun alon unian. Pilih mangurang mau dengan kene saha ari aloh uninganna harita ti baretona, di baretona tanjiji kodim artina memeh bukti ge geus kauningan weru sadurung winuruh terang lan ora katinggalan samemeh bukti geus kauningan yen rek aya jalma si anu moal narima kana Quran kauninga ku Allah Ta'ala painalo alimun Allah Ta'ala teh uninga bil mufsidin Allah dimerekan jelema anu teu iman dimerekanana mufsidin. Nah nari mufsidin ajengan tukang gawe karuksakan, tukang gawe kajahatan, tukang hancurkeun iman, dina dadana kosong iman. Oh eta ruksak jajantungna, ruksak akalna lantaran teu aya naon iman. Di mana ruksak akalna, di mana ruksak otakna, di mana bejat imana, maka ruksak amal polahna. Paingan di ngaranna naon mufsidin. Lampana kata lajuran, dah lantaran ruksak teu iman. Omongna kata lanyuran. Kabatur tak nganyarikeun paingan disebut naon mufsidin. Kana rajaki nu deungeun nyorongot kawasayangeun teu ngitung halal haram asal beunang ku manehna paingan disebut mufsidin. Lamun nempo anu geulis ku pamajikanana teu kalis manehanana teh ngadeuketan hayang kebeunang anu gelis paingan disebut naon mufsidin. Oh rumah tangga awut-awutan henteu aya katentreman da carogena nyelewer kanu sejen. Heuy paingan mufsidin.
mufsidin. Aya bereta mufsidin. Usahana teregejeg, duit beak dipahugikeun, batina teu kaur aya, sabab pake palacuran, paingan disebut muf, gara-gara tawal. Tuh anak itu Al-Quran tehnya teu gagabah nyebut kajama tawalao mufsidin. Tawalao mengkol iman, tawalao mengkol tina Quran, mufsidin ruksak mental, mufsidin ruksak ahwal, mufsidin ruksak sagala-galana. Nu mata takwal ilahi madarukul lisadati wa tiba'ah wa an rasul syari'abailah. Takwa ka Allah sumber kabeh kabajaan, ngalajur hawa nafsu sumber kacilakaan. Kasep kudu wayang lamun anjeun geus nempokeun cara oge nu katalajuran bebeje tong pipilueun ngajaga diri sorang peperieun batur ulah kena-kena hayang buruk goreng hayang elan sarerean euy kom jaga diri serangan ulah yang burung bareng terus karu batur goreng ka urang derajat ulang goreng ka ditu eta mah ilmu kemet goreng na tong mere ta teu mere didengkek tukang dengkek tong eret siapa yang berpecita bebala kelak tong mere kosong jampai na goreng patut tong mere da teu mere tong mere da teu mere tong eret patur tong mere urang mah mere patur goreng ka urang-urang mah sing hade patur keulun ka urang-urang mah sing deuh katos teu ulah batur keul urang keul batur ngewa urang ngewa batur izin nu izin hei hayang burung bareng kom batur malatang tawalao mufsidin soten da urang mah teu tawalao ulah yang mufsidin ngarti nen jadi batur teh mufsidin ladang naon tawalao urang mah ulah da iman urang mah lah punya nyeri-nyeri teh ngate begitu mah walaheun lawaneun da tabakomo eta mah tukang tawalao deui urang mah tukang ngaji ngadengekeun Quran sikire kasabaran paberi batur goreng ka urang mah goreng ka batur kartos henteu yoh beak waktu neng naon doa naon tuh bisa begitu saja kudu ijazah kudu emo jeung salakina bawa ilmu murah bawa deui ka ditu